naonnya euy tah kumaha engke we atuh Wating rek libere modal. tah eta sakalian euy Gusti istri pada bager naon urang sakalian minta modal Kan dari kajuragan istri kudu jujur, kudu bayar. lain siling teh hayang dagang HP heeh tah urang sakalian minta modal ayeuna Bukan kade pulangkeun di modal teh kudu khusus kayaknya mah buru-buru dagang HP dilepi HP-keun ka si Oden Samia pang-pang sekar mekar inggalih Pandele si Pandan Arum si Pandan Arum Banglus lampakipun ieu Dewi Srikani ngahaturanan linggih Semar Badranaya Astra Jingga Dawala leres wirih aya hal-hal anu bade didugikeun Kakang Semar ulan mangga dihaturanan linggih mangga ala lajrih teuing ujang kulan leres wah disauran ku Gusti Srikani ngahaturkeun semah baktos nuhun Kakang Semar mangga linggih mangga cenah dieu siasta jiga sidawala sakalian mangga sok seueur heureuy keun bae sae ka dieu cenah geuning jang aya Widi deuleu ieu urang sauran
Akang. Euy. Itu di sauran ku Gusti istri kurang. Aya naon euy tara-tara Gusti istri euy. Duka teuing aya kaperyogian we ka Akang. Hah? Aya kaperyogian we meureun kurang. Semua kapihatur syut. Nuhun cepot. Cager maneh. Aya hibar lagi. Nah atuh sakalian inung maneh di bawah. Ah. Tanya kitu teh cenah teh da parantos cur-curan hujan. Nuhun. Pun biang teh nuju eta we kulan. Pada Malawija deui. Pada Malawija deui di teh sieun. Melak paria. Abdi oge da namanya sapotong anu sakotak teh anu gadean teh geuning. Anu gadean kaula sumuhun kulan. Jang. Pan dunungan anu ngagade nama dewek nu ngagarapna. Oh, kitu we lah. Aing ngeunahna teh euy dina hasilna pek we cenah bawa kabeh kitu. Lain teh disetorekeun ge teu nanaon ka dunungan mah. Oh, kitu dunungan nu ngagade dewek nu ngajual. Kan bae kumaha we usaha mah geus ka. Semah kapihatur kulan. Nuhun dawala. Si gareng teu milu. Henteu kulan. Nuju eta ngiangkeun jaat ka pasar pun adi teh. Sareng bonde. Teu nanaon syukur atuh syukur sumuhun. Duh, ala lajrih ya abdi. Tong era-era dawala. Aya naon ye euy? Tah kumaha engke we atuh. Poe teuing rek libere modal. Tah eta sakalian euy. Gusti istri pada bager. Naon? Urang sakalian minta modal. Kan dari kajuragan istri kudu jujur, kudu bayar. Lain siling teh hayang dagang HP. Heeh, tah urang sakalian minta modal ayeuna. Kan kade pulangkeun di modal teh. Dagang HP, dileupi HP-keun ka si Oden. Alah. Lain daun awi pencabarem di lain bagja diri bagja dengan di bageran kuma papa kahujan kumaha nulunganana kaedana Paji Sidik ucap lampan utagungah pada langkan Cisolo dijauhkan ku dirinya coba Neng Neni dijauhkan Pak Haji Nurdin ku dirinya Ida buka pintu Babe datang geus datang Babe Haji Dadang cu dararata sabab Bebendon pasti tumiba Pak Haji Agus Yoban Bebendon pasti tumiba cai kopi bubar tunu kopi tunu hangat era ku Pak Haji Sidik aya Pak Haji Sidik Tata Gusti nu cinta Pak Haji Bahro jeung Abah Rona aya Neni Tara ngoretkeun
Kang Pilang Teater. dibikeun